Mang Nur. Halo Mang Nur. Kumaha? Oh, bonsai. Aya ya bisi erek mah. Tapi hargana kudu 300. Erek. Bisi erek sok. Kayak dititipkeun ka si budak. Ieu lah si budak uing aya perlu heula. Kayak masalah harga mah bisa dinego di dia. Kayak ieu bari si budak bari uing aya perlu heula sakedeung. Nya Mang. Yuk, lanjut. Nah, si budak. Tadi ya. Aman apa nih mah? Weh, ayo ka beneran. Des, kunaon mah Cakor? Ya, telepon ti Mang Nur butuhan bonsai. Perlu heula kayak Mang Nur ka dieu wayana pangnuguankeun heula nya. 100 tadi bebejehnya. Hah? Siap, Des. Gaskeun. Geus urang ek kitu lah. Atuh da anu kieu mah. Ku aing mah pokona tereh. Wah, gitu bener tuh aing. Assalamualaikum. Sama Kang? Anjing, assalamualaikum aja goblok. Allahu Akbar. Saya Abi badai ieu. Tadi teu nelpon ka Didis. Ieu peryogi bonsai. Hah? Bonsai. Kang, pergi bonsai. Mun. Mangga tinggalian ya. Ieu mirah Kang. Ieu teh tah pokona mah ti dieu ka dieu 100-an Kang. Tanggal teh 100-an? Ieu anjing. Aing mah tara mahal. 100-an, lain 300, 100. Tuh ieu 100. Anu tadi ku Didis teh ieu 100 ieu. Hah? Tadi Abi nelpon teh nyaruaskeun teh ieu ya bonsai nu ieu. Video call teh. Muhun Kang nya. Abi mah sanes nu gaduhna. Mun abi teh keamanan ku Didis. Nya dis pokona mah si Didis teh kawin deui, ibu teh kawin deui. Dina teh, nah ka abi teh ieu eta keamanan ieu. Saur teh bade anu meser ieu gitu. 100. Mohon Abi nu bade meserna ieu. Hah? Abi nu bade meserna Abi. Hah? Abi. Ih wayahna teh dianjukeun Teu ieu 100. Ah, Nya, kitu atuh. Cung cereng. Heeh. ieu ku Abi ayeuna dicandak ya. Enggak, salah. Nuhun. Hah? Nuhun. Kayak jaman tadi tuh ribut acan barang beli teh. Anjing. Madag. Tadi jadi teh Mang Nur teh. Ya, Dis. Udah geus cair ya hiji bonsai. Ya, duitna ieu. Mana duitna ieu nangan 100. Mana deui sorena deui? Nyanyinya Dis, atuh urang mah pinter masalah perjualbelian mah. Nah, pasrahkeun ka budak Dis. Pan aing teh tadi teh 300 ka Mang Nur teh. Ari mana anak kumaha atuh aing rugi ieu carana mah. Dis, keun wae ulah teh diburuhan urang mah. Yuk, urang eka purwan deui nya. Anjing naon rasa aing dah jadi rugi kieu. Aduh. Tahu Mang 5 ribuan? Mangga. Abi 5 ribuan Mang, tahu Mang. Siap mangga, Mang. Aing ngolah na, Mang aing ngolah Mang. Pan aing tadi teh heula. Yo aing ngolah mung teh ngapa aing ngolah Mang? Kurang ngolah Mang. Iya, iya. Imang sini Mang, asuran, awas. Siap, Pak. Entarnya. Tahu siapa? Nuna. Ada Mang, jualan Mang. Ih, mana jadi miheulaan burik. Kumaha carana eta bisa diheula kitu ente mah. Cik Mang Abi, nu Abi kumaha 5 ribuan Mang? Siap, Pak. Iya, 5 ribunya Mang. Aji. Duitna eueuh nak ka mana Duit teh aya pan 20.000. Buah-buah murah tadi anu ku si burik duitna 20.000. Anjing, gorengan aduh, aing kumaha? Mang kumaha ieu nya? Geus atuh yang hendak latisna ya Mang, atosan ya? Yang siap, Pak. Mang, atos lagi nanti aya euy. Da murah tadi gesek Mang ya. Kewe lah ieu na. Ayo Mang nuhun. Ah, si Mang. Reboku aing tah. Make mayar tahu manehna tungguan duit. Jadi aing tahu menang duit menang malah 1.000. Dah lah kasih Mang eta na. Mayarna. Di saya kudu da ieu buka udun. Gua pukulan Mang. Meuli atuh. Ieu atuh di tas budaknya. Dak, meuli udun dak. Hah? Meuli udun dong, udun sampe ngeunah. Wah anjing sila. Bang meulikeun udud super sabungkusnya.
Hah. Ieu pan Mang Doyo pengen udud karunya. Buat atuh sia teh buka make bisa. Teu alur-alur acan. Aya putu euy. Bang, masa dia coba nabul-nabul. Beri di sana bang itu. Hah? Gandeng. Hah? Gandeng. Itu di sana. Sana. Ulangi mana teman? Bang, mau akramian? Hah? Ya, incu ya. Dibungkus incunya. Hah? Incu. Nah. Bang, nuhunnya. Ya. Ya. Hah? Udud teh mana? Ieu Mang Doyo pengen udud. Hah? Ah, sia kalah meuli naon ieu keh. Ya, itu. Lu dah dah. Deh, sia. Di sia mani taruh kieu sudah. Ayo kita meuli udud kan digare nu kieu. Astagfirullahaladzim, ari si budak. Allah. Sia kalah kamu meuli putu kayak pada aing kita meuli udud. Oh, boleh. Dis. Maneh ka jangan menang lomba daging euy. Harga buahan man. Maneh daging sia kajangan cek aing teh. Menang daging loba tuh bawa ka dieu sia mah pamajikan ieu. Di mana? Mana yang menang daging loba teu? Alhamdulillah yuk, kurang era kemajuan. Kurang akhirnya bisnis kelas 1 yuk. Bisa harga apa harganya pokoknya mah di kebun itu kelas 5. Semprot wae beus. Aing jangan menang daging kurban loba cek aing teh bawa ka dieu pan pamajikan sia mah eueuh ieu. Ayo urang mah yuk. Ayo ngalaman di kebun 700 hargana yuk. Beungeut sia ku aing tonjok kunyu. Tonjok Ah, apa? jadi kena sampel. Tujuh aing mah demi Allah aing mah. Tonjok kali 5 Pak. Tonjok. Daging kurban cek aing kunyuk lain kana sampe sia. Daging. Heuh mah yuk. Aing mah kamu di kebun mah aing meuli 700 tapi mun si jalan mah 205 ku aing beli. Nah, Lamun ditonjok sia 4 kali ku aing dibeli mon. Diburuhan mon aing nonjok sia. Hah? Lamun beungeut sia tonjok ku aing gendakeun kana aspal sia aing duit mah kai. Heuh yuk ku aing dibeli 205. Nah, aku pusing-pusing teuing. Udah. nah zaman dulu kena apa kan? Siapa? Yo, aing mah tenempo eta sapu pae, sapu karet, ku aing dibeli anggar aya 25 ku aing mah. Awas di jalan mah